ruas kumaha. Teuing ting budak saha eta. Nyaho atuh da HP alus sih mah mahal. Lah palingan ge murah mang eta mah 2000-an. Boga teh 2000-an sangka hulu peda meureun. Iya teh deula itu mah tanah ge aya 2 kilu. Da urang ge boga mang 2 mah. Kataki. Oh iya mah jeung nempo. Iya mah atuh jeung kamera tuh hiji 2 kilu. Mah kabeuli kumaneh mah ada mahal HP ieu mah. Lah urang ge rek meuli iPhone 15 ribuan. Masyaallah. Aya teh urang we mana aya? Aya di nu hajat ge loba mang. Beli. Iya bener. HP ya. HP ya jeung anu mah anu hawayu. Sapalun ih. Teh, nah nyebutin apa? Bener mang. Yo, ku urang suang bejakeun ka si Icih lanceuk urang. Oh, mantel nanti si Ici. Oh adira si Ici. Poingan galakna sarua. Awas ya urang bejakeun. Bejakeun ka si Bejakeun. di dagoan di kasih. Aya awas ya. Oh, di lah. Sia koplok sia maneh. Naon atuh esi maneh teh kuplak-kaplok kumaha kebiasaan? Urang mah hayang iPhone. Datang-datang hayang ujug-ujug iPhone kumaha di boro-boro maneh esi teteh maneh ge lanceuk maneh ge hayang iPhone mah. Wah, pokona mah hayang iPhone nilai ku si Mang itu tuh tadi diledek. Mang saha Mang Baso? Duka lah teuing ngaranna, gua teh hayang iPhone ih. Ari maneh? Bisi mah itu teh nu gelo. Lain. Eta HP naon di HP naon? Teuing anu panonna 2 geuning. Panona 2 mah naon sih? Hayang iPhone pokona mah teh. Buaya. Lain gua teh hayang iPhone teh. Ari maneh naon teh meuli kudu poksok. Gua teh ngegel hayang cengeng. iPhone lah. Ari maneh? Embung teu boga duit ah. Mung teh gua teh, embung ah. Buat duitna isu Urang mah pokona mah hayang iPhone teh, hayang iPhone. Ih, Hayang iPhone. iPhone. Ih, aing adat-adatan si Eci. Eci teu